Gandeng aja lah. Panas ih. Bayar udah kumaha deui. Ya, nya. Kan hubungan teteh selami. Aya emang teu boga niat gitu. Ya ingat mah gede atuh dah. Atuh kumaha pan dia boleh gecan payu berat kumaha. Atuh berusaha ke aya niat mah. Atuh kumaha deui Neng. Ayeuna kan boleh can payu lain si mua. Dia boleh can payu. Niat naon emang? Niat ngawin Neng pan. Ini gitu ya. Jangan cengang nyonya bae mun ka aing nguseup yang tawes ya. Ngeunah barang hakan. Astagfirullah. Buruan sama eta. Naker naon eta? Hei, bayawa. Kalah era mulai zaman benda ujang mah. Asal pada ulah irik udah aya. Sudah belah di bumi yuk. Yuk. Dan itu budak tanya geuning ka nyingkahan ku ka aing ngeunah di nguseup bae lalajono bobogohan ya. Lapar. Ieu mah dengan keco. Mulutnya bapain kena usap. Iya ya walungan sama deui. Tah deh. Nah, lain sampeurkeun. Lagi lauk kan. Pak, mana lauk? Oh, ya bayawa kayak gimana? Bayawak. Ngeunah keur ujung bawa balik ke belum? Ih, tuh bisa Madang we ada ngeunah maneh jeung bayawa. Namanya mah yang ngeunah bayawak. Mundur udah hese ya. Tanya orang tah. Ah, aing mah. Oh, wah cai ge. Gua tieu, sing meunang Cicing hese namanya tutulem jeung ojai. Deng, aing kita teuleum pupuh Aya dari dengan bayawak. madang. Hubungan teh sing hese wae di ieu mah asa aneh mun aing mah aya dengan madang tak ngalah lauk ya. Ai bapak kapan aing keur nyieun pulo? Iya, anak aing hanya katengin pulo. Heeh. Geus menang pulo mah ngeunah atuh cari Cicing lah kayak suka menang di hiji di bayawak ya. Ih ulah bayawak beuntir ge ngeunah. Teh cong nangan deui ya dakuan mah cicing heula. Geus asa ke sung keco nama lain. Ih asa kan udah ngeunana nya jeung uyah deui. Geus sugan menang atuh sing dakuan ya. Tok. Hah, we tarik tah. Nyaho bentak es bae teh ya. Astag, tak wes. Bisa apa balik ya? Ujung atuh aya balik mah kada kok sugan menang da anu bude engke. Heeh, aing nongwan di imah. Ujung. Coba. Ke eueuh mah kana supa jarami bae mah eueuh mah. Jadi ieu. Gelombangnya. Ya buat dorong. Apa ya? Kita ngumpak tadi dia. Guling atuh untuk mah. Moal soalnya penyaman joki. Kok kali dia? Iya. Ya, belum lagi ya. Juga apa? Tuh kalau motor ih. Tuh, nya. Mun na motor mah tadi mau kalau itu ieu. Penumpang. Dah, ayo tadi kumaha? Nah, maksudnya Jeh, sok kitu. nah naon? Bener teh sih kawin teh. Nah, itu benar pada naon ya sih benar. Nya ai bener para atuh aya teh geus sabana tahun. Kira kumaha di Di naon dibenarkan diresmikan gitu. heeh. Ya arek lah. Nya terus iraha atuh arek-arek wae ngomongnya. Ya tuh kan butuh proses itu kan boleh tuh can payu. Ih, kumaha tuh arek kawinnya tuh duit. Manya anggarkeun wae boleh atuh. Atau kapan harta tahta nya cuman boleh nya atuh da kumaha dia tuh. Wah, boleh deh jeung boleh. Coba itu motor tuh setoraneun gerak kumaha tuh. Jeh, aya sugan teh geus lunas atuh motor teh. Baru-baru lunas atau kapan motor kita can lunas kumaha. Aneh tuh nah. Nah, ini aneh. Baru-baru kawin kurang itu can lunas. Kunaon atuh?
atuh lah. Ya tuh meni juga lupa nih gitu. Ih, Pengen. jeh. Aku naon? Jangan manginjam motor ilat-ilat teuing ini. Iya, Aku yang dipake. Jam atuh pan orang ieu. Ai eta motor saha? Ampun. Jeh, ai ngomong tadi separanan. Motornya mah gitu awal duit. Boro-boro meuli motor, pada tadi nginjem tau motoran ieu. Ngomong tini-tini. Ya kan atuh kan pasti alih kita sepeda motor butut. Pas ai gitu naik kuy we. Kemana tuh? Ih, sok Kalau kunci motor dah. Hah? Kunci motor dipakai itu terus. Ya tuh. Ayo balik. Mana? Biar penuhi. Ayo jeung AA jeung. Ngomong gitu. Iya na motor anu ieu. Ah, Ih, mau mogok ieu teh mogok. buru. Awas ieu, awas bae tuh di kumaha ieu aing. Dikatakan ke mana ya?